Bunga Pak bunga. Alah. Au. Air. Pak au. Mati ding. Wow. Nah, ai aki bakat bunga ningali punggawa geus samakta, ningali punggawa geus sayaga. Waduh, aki oge jadi kabita bikin aksi ieu ngabagiakeunana. Ngawakilan Bapak Dadang, ngawakilan Bapak Kuwu, ngawakilan Bapak RW, pupuh lemur di dieu. Nah, alhamdulillah. Waduh, biasa gaya kieu musik lagi. Auda. Iya. Aki teh geus sanuk-sanuk teh tadi geus nanada kanu kawasa alhamdulillah ieu diberi kabunga. Aki sejak mapakeun, Aki sejak kaul oge ka Kang Itang. Aduh, ijo Aki. Kang Itang anu katinggal di kasep ayeuna. Anu katinggal di Bengkras. Aduh, mung tacan Bengkras pisan, sumargi tacan di akadan. Tenang Kang Itang. Mudah-mudahan ayeuna laksana. Aki rek pakaulan, rek nyontoan ka hideum, mangsana ke rumah tangga. Hidup kudu sauyunan nujung menjadi bojo. Calon hidup dia Neng Intan Sanintan Eshut. Alhamdulillah gaya mangsana keur kieu mah pasti ku aki ge Neng Intan najan geus nini eta pamajikan aki. Mudah-mudahan aya keneh si nini kawanina, mudah-mudahan keluar deui cahayana pikeun darangan aki di dieu. Gerak urang sauran nini. Wah, Didi, aduh gunah kieu musik. Di mana eta? Aki. Kadia gelis. Kadia bebek di mana? Kadia gelis. Di mana can katingali ku Aki? Aduh. Beb. Kadia cu, alah bebekna Aki yang bojo Aki nu gelis. Kadia ulu iya gini coba kadia gelis au aduh ulah awe aduh sampai tadi Aki au iya laguna meni alus hei sayangku mending ngabulai aduh aduh bibir ampun ya Allah ya bibir nah jadi capek tangki atau bibir abang ayah paku aduh abang ayah Pak RW aduh nah jadi capek tang iya kunaon iya ya buuk jadi rusak iya aduh apa bisa kami tegas di salah si Aki ya dari kan salon naon lebih
calon teh Yuli ya teh. Aduh. Benernya teh Yuli mah sini nih goreng patut jadi gelis ya ampun. Alah, ya, ini kita meni asa tiris kene